majlis ilmu tempat kieu teh. Majlis ilmu jika kieu tadi pan disebutkeun malaikat bakal turun, bakal mamentakeun hampura bahkan Allah bakal nyebatkeun rahmatna, tapi Rasul nitah muli ka jalma anu megatkeun tali silaturahim di eta tempat di majlis ilmu anu mulia. Anna rahmata la tanzilu fihim qatil rahim, la tanzilu ala qaumin fihim qatil rahim. Sanyana rahmat moal turun ka hiji kaum anu di eta tempat di eta kaum aya anu megatkeun tali silaturahim. Banget ayeuna sahibul bait rek ngarep-ngarep rahmat Allah. Banget ayeuna sahibul bait rek ngarep-ngarep karidhoan Allah ngayakeun walimah ngundang simkuring ngeusi pangajian. Maka eta rahmat moal jadi lamun diantara ibu-ibu jeung bapak-bapak aya nu tos pasehat heula memeh ka dieu. Aya nu keur getreng heula jeung tatangga, aya nu getreng heula jeung baraya, aya nu teu akur jeung dulur, rahmat Allah moal turun. Maka simkuring lain ngusir, bisi aya nu kitu jalma ayeuna di dieu, maka mangga mulih. Sabab Bapa Lurah keur menta rahmat, cek ibu-ibu taing hanjakal datang. Urang cirikeun nu balik teh berarti tos pasehat. Aing hanjakal datang cenah. Aing balik teh aing disangka tos pasehat. Ari teh balik aing tunduh. Eta mah terangkung pokona nu tadi boga keneh megatkeun tali silaturahim mangga balik. Baiklah. Nepi ka Rasul kan gitu, nya. Moal turun rahmat padahal ari di majelis ilmu kan sahurupna sami sajam calik di majelis ilmu sami sareng salat 1000 rakaat ganjaran anak subhanallah. Sajam calik di majelis ilmu sapertos kieu eta ganjaran sami sareng ganjaran 1000 rakaat salat. Kuat salat 1000 rakaat. 800 700 di korting ya 500 200 lah 200 tongbor 200 tongbor 100 kareku 20 rakaat usum taraweh kamari ya imam harus teuing babacaanana sabab mengpang-mengpeng bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Karek ketika dinya anu gatuk ngomong lila tuh ieu mah tarawih teh Fatihah kelas kitu mah. Beres Fatihah macana lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Dan setengah nacan ngaji eta surat cek nutukan ieu mah kudu dimusyawarahkeun deui imam teh cenah. Gusti akhirna musyawarah diputuskeun. Cek musyawarah teh bapak da bapa mah tos sepuh cenah karunya cenah. Tos bae sepuh mangke doa kamilin nya. Ayeuna mah gentos we kudu anom akhirna nu kolot teh asa kasinggung atuh mangga kudu anom diganti kudu ngora isuk imamna teh. Kumaha nu ngora? Sanapas jadi eta. Mahon tajwidna teu bener. Kumaha cek nu tukang eta budak umur 64 tahun ngomong, "Yo imam." Cek.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, eta salat sigare hayam macokan parad. Nu bingung malaikat, ieu teh keur salat tas 6 lantai teh. Ya Allah, akhirna naon beres salat aki-aki 7 ngagoler. Salat naon? Betul banget di bawah salat keput. Ya. Cik, aya nu kitu di dieu. Aya di dieu kitu. Hayang nu terek, hayang nu dilai taraweh. Bener. Bogu ti dieu metina. Eta teh kali 20 rakaat. Kamu sarebu. Kau tarik di majlis ilmu sarebu saja. Ganjarana leuwih hade tibatan salat 1000 rakaat. Ngan panyakitna datang ka majlis taklim, panyakitna datang ka pengajian teh rupa-rupa. Hiji bakal karasa tun tuh udah ngaku nu purahna tunduh mah hayang doana mi teu tunduh doana bade supaya ngaji teu tunduh aya doana bade diturutan bade diamalkeun tuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusur. Pada tadi udang sare, ambil yang sare, pada tadi udang sare, pada doa bener, ada ceria tuh. Pas udang sare, pada doa, masak malah sare. Kecuali mun kuring-kuring teh bismika Allahumma ayyal lamut, eta kan modal kabeh tuh. Wah, nyanggakeun, amalkeun. Pen baik teh tadi tenang kana sare. Nah dari teh majlis ilmu. Ya. Bahkan salah sarios hadis katerangan nyebatkeun 3 anu boga jaminan asup ka surga diantawisna rajulun hadara majlisal ilmi fasami'a fata'assara, yani hiji jalma anu datang hadir ka majlis ilmu tuluy ngupingkeun ilmu tuluy aya tapakna. Awas, aya tapak osok aya tapakna. Osok aya tapakna. Naon tapakna? Tunduk. Disangka kogogo montir sareng malahi kapetir, disangka tungkul keur mikir siareng lain ngadadir. Pagawean si Oci jeung pakai aya si Oci aya. Aya kene di tadi kolot ngaran-arane Oci aya kene. Guys, eta masing-masing ngabubur beureum, ngabubur badas, nganu ulah teh ngaran Wati, aing mah geuleuh ngaran Wati. Terus terang we di kuring mah. Bisi aya nu ngaran Wati geura ganti ti ayeuna. Nya. Naon artina Wati? Wati teh aduh aing pake pangruankeun eta. Kamu tuh naon artina eta aing? Teu tega ngabedakeun anaknya. Aing Wati teh kitu tah, ari peuting salaki jeung rubiah kikituan eta teh Wati cek bahasa Arabna. Eta geus aing tega. Bisa aya ngaran Wati, komo aya ngaran Sukawati. Sukawati berarti suka atuh Gusti. Ganti-gantilah. Jadi lamun diantaris jaminan cek Rasul anu menang surga teh yani jalma nu daek hadir ka majlis taklim, ka majlis ilmu, tuluy ngupingkeun eta pangaosan, tuluy aya tapakna. Kumaha cara ngupingkeun barejeng teh tapakna? Eta mah keneh-keneh keter ngaji unggal minggu, ngaji unggal poe, ari kalakuan angger bae. Nu tadina sok ngomongkeun batur, nu tadina sok ngogoreng batur,
begitu milu ngaji beres ngaji angger we ngagogoreng batur angger we ngomongkeun batur memeh sok ngaji made ngarentengkeun lamun nginjemkeun teh sok ngarentengkeun sok ngaji ti barang milu ngaji mah lamun nginjemkeun teh sok kudu dileuwihan bae berarti angger nu kitu mah atuh keneh ketel manis dada ilman nah tadi tuna teh lam yazdad hudan maka lamun aya jalma nuntut ilmu nambah bari jeung teu dipake teu nambah kana petunjuk kana hatena maka moal nambahan kecuali jauh ti Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi min dzalik bakal jauh ti Allah Subhanahu wa taala lam yazdad minallahi ila bu'da basana moal tambah ti Gusti Allah kajaba bakal leuwih jauh ti Allah Subhanahu wa taala teu napak ngajina ari jalma teh dina ngaji teh kadang-kadang aya beda niatna aya nu datang ka pengajian kamalamun ibu-ibu niatna teh rek pamer hayang ngomongkeun goruang hayang ngomongkeun kongkorong lagi dikeluarkeun orang ngawa kipas api-api hareudang hareudang atuh nu pinggiran cenah poho emasna roncom partai nu muka anjing hareudang nembongkeun kalung atuh tatanggana nu pinggiran teh batik cerik bae aduh ari aing teu kabeuli datang teh ka imah ka salaki batik cerik kang adi di pangajian batur mah kirincing gelang napino eta kalungna ge sagede naon eta teh meni gede ari abdi kang hayang naon maneh teh aduh ari abdi asup angin maneh teh sanes naon atuh antangin atuh meuli puguleun asup angin kenapa tuh antangin sote jang lalaki kang cek santri mah kieu antingin oh hayang emas hayang diantingan cenah gitu jadi antangin sote cek santri mah cenah kalalaki kalau mah antingin gitu hayang diemasan gitunya ngaji unggal minggu kadang-kadang gitunya eta seragam gonta-ganti pamajikan geus bengek be seragam nu kamalican anggeus gitunya geus ganti deui cek atuh datang ka pengajian teh niatna sing bener sing ikhlas datang ka pengajian teh ulah hayang pamer hayang dieureurkeun ku batur ulah nyangsarakeun ka salaki mending mun salakina aya salakina Allah pati setrukna bae geus tong dipupuri oleh kitu malah sok ngaji sing ikhlas ngaji ikhlas insya para sepuh kali para wargi sadaya urang balik kana tadi Rasulullah nitah mulai ka sahabat anu tadi Pafea jeung bibi akhirna datang ka bibi na eta sahabat assalamualaikum waalaikumsalam bi abdi teh tadi tos ti Rasulullah cek Rasulullah teh ulah diuk jeung kami jalma nu megatkeun tali silaturahim abdi dongkap ka bibi ayeuna teh bade nuhunkeun hapunten abab abdi teh hoyong calik sareng Rasulullah upatada teuing kumaha rugina abdi pamit teh dihapunten ku bibi kitu akhirna bibi nage sabab jalma iman bibi ngajawab aduh anaking bibi teh gaganti mih anjeun bibi teh gaganti ibu anjeun tada teh goreng lamun bibi ge teu ngahampura atuh sami silih maklum ujang
hampura oge bibi bisi kasar teuing kanjeun akhirna silih rangkul eta bibina jeung sahabat silih hampura. Beres kitu tuluy mulih deui ka Rasulullah, nembe Rasulullah nampi ka eta sahabat nitah ngaji. Ya Allah, gitunya geuning anu megatkeun tali silaturahim. Natak ulah wani-wani urang, najan kumaha cecebna kanu jadi baraya, najan kumaha teteubna kanu jadi tatangga, najan kumaha ngewakna kanu janten dulur, pepeujeuh tong megatkeun tali silaturahim. Sabab bakal jauh tina rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Para sepuh kali para wargi sadaya, geus dalam kusawab sakainget imannya. Da tadi judul lagi sakainget. Maka ingat orang teruskan tadi cek Rasulullah aya jaminan jalma anu bakal asup ka surga. Jaminan jalma anu bakal asup ka surga diantarisna lalaki nu hadir ka majelis taklim tuluy ngupingkeun kana pangaosan kana majelis ilmu eta tuluy diamalkeun aya tapakna. Aya deui cek Rasulullah nu kadua yani warajulun alama ibnahu fasbaha sholihan. Nu kadua yani jalma anu bakal dijamin asup surga teh yani hiji jalma anu daek ngawarah ngawurukan anakna sehingga anakna kelak jadi jalma anu soleh, sehingga anakna kelak jadi manusia anu pinuji, sehingga anakna kelak jadi jalma anu ahli taat, ahli ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta kolotna jaminan surga ti Allah Subhanahu wa taala. Ngadidik anak teh kewajiban indung bapak. Kapan deui bapak mah? Eueuh bapak indung ieu. Kewajiban indung bapak ulah protes. Eueuh kewajiban bapak indung. Aya nyebutkeun kewajiban bapak indung. Indung bapak, indung Allah. Bapak mah minangan duit. Ngan babarengan indung bapak. Ya. Indung bapak saha? Nini. Indung jeung bapak kuduna mah kitu. Ari indung bapak saha? Nini. Kewajiban indung jeung oh ini bi kaget lah ini oke baraya kabeh sih jadi teman-temannya itu mau tejeng baraya itu terus kaget diharap ta ya wa ijah baraya kene dari kalian mana wa ijah nundutan lagi lah nundutan bisi ada nu ngaji nundutan bisi salah kabeh aya kiai nerangkeun diantawis non parduna wudu teh yani ngusap sirah saeutik. Aya pan ngusap sirah saeutiknya lamun gara-gara nundutan mah bisa salah. Fardu wudu saantawisna yani ngusap sirah nu leutik. Eta lalaki bogaeun ieu kabeh. Kamana sirah nu leutik nah kitu teh nya. Mata ulah nundutan bisi salah rangkeun kuda kana kuya. Ulah nundutan kade tanya. Dan balik dina kewajiban kolot keur ngadidik kanu jantan putra. Aduh, cenah ngadidik, ngawarah, ngawurukan. Pakesa urang ge teu bisa ngaji-ngaji acan. Tong bareng ngaji, arip-aripan ge teu peuleur, komo rek ngadidik anak. Atuh lamun rumasa teu becus ngadidik, lamun rumasa teu bisa ngajar kanu jadi budak maka titipkeun ka kiai, pasrahkeun ka ustad, sanggakeun ka ajeng. Datang ka ustad, datang ka kiai, datang ka jengan Pak Kiai. Titipun anak, pangurukeun, pangwarahkeun, eusian otakna ku ilmu-ilmu agama, pinuhan hatena ku tauhid keimanan ka Allah. Abdi marumaos jalmi teu gaduh, atuh upami aya teh mah
kasihan acara piminggonan mangga kaperyogian keur ngaos pun anak kaperyogian keur Pak Kiai ku abdi insyaallah dipanggil Pak Kiai mangga aya nu kitu aya masrahkeun anak mah ka Kiai aya ieu mah anak cocolorongan datang ka pasantren datang ke madrasah hidung nama ternyahuan iya teh mangkat jeung henteu nama teuing ka mana budak teh bahkan cek Kang Misbah ieu ieu anak ieu murid aing yatim kabeh sugan cenah bisi nu nitipkeun tapi ieu budak aya di dieu kitu tanya rumah sa nitipkeun ka Kiai lamun teu rumah sa nitipkeun lamun teu rumah sa nyanggakeun ka Kiai berarti can bebas dosana sehingga engke di akhirat jaga di mana orang rek asup ka neraka dikersakeun ibu teh loba dosa dikersakeun ibu teh bakal jadi ahli neraka datang we anakna ahli surga moal bisa ngajait lamun urang teu bisa nitipkeun ka janten kiaina teungah masrahkeun kajengan anak celonang-celonong datang sorangan komo bari jeung ngomong mangga kaperyogian Kiai naon bae abdi nanggal waler aya nu sok kitu aya ge kieu nganterkeun anak teh tuh babaturan maneh di ditu ti kadauhan teh bajing teh kudung-kudung acan teh kutang-kutang acan anak itu babaturan maneh ka ditu ngaji atuh datang ka Kiai jeung Kiaina teh kieu Kang Misbah nyarieu barudak dari teh kapur teh kudu dibeli listrik teh kudu dibayaran geura menta kakolot maneh 10.000 bae nya 10.000 eta budak balik ka imah mana cek Pak Kiai disuhunkeun kanggo bayar listrik 10.000 eta kolotna ti tukang ti dapur nyerentang kitu-kitu bae loba barang penta cik sing ikhlas jadi kiai teh sing ikhlas jadi ustad teh aduh itu ngomong ngeunah teh sing ikhlas aing sok kaling geudeuh sing ikhlas ikhlas mah urusan hate betul mah ku kejo we ku ikhlas bener ikhlas mah urusan hate dan ikhlasin Kiai ngajar teh tadi buluhan kita pertemuan teh ku ikhlas iya ku sangu benar juga ngahampangkeun katugas Kiai teh Kiai nu ngajar Kiai nu ngadidik ikhlasna mah ikhlas ngan beteungna mah moal ikhlas katurang mah kana sedekah teh meuni aduh ai kana sedekah ka Kiai kana si sedekah teh mangupikeun naon mangupikeun Padilah anu luar biasa bahkan panon poe ti barang diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala biji ti belah wetan surup ka belah kulon eta teh aya 2 malaikat anu ngawalna aya 2 malaikat anu ngawal bari jeung eta 2 malaikat teh sok ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala malaikat nu kahiji ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala kieu Allahumma ij'al lil munfikina khalafa ngadoa ka Allah ya Allah Allahumma ajal lil munfikina khalafa ya Allah enggalkeun balesan pikeun jalma-jalma anu hade jalma-jalma anu sok infak geura gantian ya Allah enggal gantian deui macek Allah malaikat buku kami teh pangresepna ka jalma anu sok barang bere ka jalma anu sok sedekah bahkan pandina Al-Qur'an pan ayat naon wa mazalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah tuh nya perumpamaan jalma-jalma anu daek nyimpakeun hartana di jalan Allah kana sari habbatin ambatat sab'a sanabil kaya hiji siki anu bakal tumbuh 7
siki 7 ranggai ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba tina saban ranggai na bakal bijil 100 ranggai dikali 10 dikali 70 dikali 700 subhanallah kerjalma anu daek sodakoh. Nu kadua malaikat nu kadua ngadoana Allahumma ajal lemungsikin talafa ya Allah enggalkeun siksaan pikeun jalma nu korek pikeun jalma nu kuat jeung Allah aing ge geuleuh ka jalma nu korek teh sehingga Gusti Allah ngadawuh abakan tercatat dina pantos surga anti muharramatun naon eta teh kedapara maca SMS dipun bojo cenah wina ulah ngiteuing kade poho mau berkat imah SMS saudara SMS dibaca percaya SMS-nya gitu kade poho tadi geus nempel palura ke nyangan kardus jangan naon mun teh aing mah kitu nya cek pamajikan teh cek dede teh masa aing nyangan kardus atuh ieu mah itu ngingetkeun cek Gusti Allah ante muharramatun ala kulli bakhilin wa su'i khuluqin surga anjeun haram narima jalma nu korek surga anjeun haram pikeun narima jalma nu korek jeung nu goreng akhlak nu korek moal diterima di surga. Naudzubillahi min urang mah rek mangkat jumaah bae rek mangkat jumaah rek mangkat jumaah eta ari salaki rek mangkat jumaah teh nya kadang-kadang mun mawa duit teh ditanya ku pamajikan teh moal sabaraha ka nya masjid 20.000 kadang-kadang tolong jumaah mah pan aya doi yo 1.000 diberen teh ya Allah jangka surga 1.000 teu eling dahar sapoe teh beak sabaraha dahar sabulan teh beak sabaraha ari jangka surga 1.000 kudu nama dibalik salaki rek mangkat jumaah siapkeun andukna siapkeun kokona siapkeun sinjangna siapkeun kopi kang ieu ngopi heula bilih engke Jumat nundutan ngopi heula sok kitu ya Allah tuker torong nu kitu mah pamajikan gitu siapkeun kopi kang ngaleut heula bilih tunduh geus kitu Kang benyanda sabaratisna 10.000 iya Kang alik teh 10.000 mah ieu digentosan 50.000 aya nu kitu aya nu kitu moal aya nu ngaku eta korek moal diterima di surga naudzubillahi min balik deui kana naon tadi kewajiban kolot ngadidik ngawara ngawuruh kalau jantan putra lamun teu bisa titipkeun ka guru ngaji ieu mah ari ka guru ngaji ka madrasah ka pesantren ati lain tapi ari reka sakola eta dandan ti subuh mula rek nganterkeun budak ka sakola dandan ti subuh keneh bedak 2 cm disubuhkeun geus dandan rek nganterkeun budak sakola biaya ge maksakeun najong galeng nepi ka bareun sukuna najong galeng teh maksudna ngajual galengan ngajual tanah beres sakola SD ka SMP SMP SMA SMA beres kuliah S1 S1 aya kene S2 S2 tuh S3 nya beres S3 kabeh dirawat S kabeh dirawat mata
jalma ayeuna loba teuing es barku bateng es teh barku atuh jalma kuliah mah kuli isin terus dagang cilok era nya dagang didorong da aing teh sarjana ai pagawean di kantor teh ditarima di perusahaan ditolak ari dorong gerobak aing era da sarjana beku eta teh loba teuing es loba teuing es loba teuing es tunduk keneh teh nanya keneh tunduk keneh lain cenghar keneh da pasti geus tarunduh geus sabaraha jam aing ngaji bener keneh jam setengah 11 salapan mau jam rusak ka dieu teh cik atuh ari teh keur ngaji geus ngabohong itu mau jam rusaknya komo lamun teu keur ngaji keur ngaji keneh ngabohong jam setengah 11 sebut jam salapan jam rusak tuh di bawah gitu teh urang balik deui balik di ka mana tadi teh aing poho deui didikan agama itu nu penting bahkan amanat para pejuang baheula amanat para pendiri bangsa apa gini bangunlah jiwanya bangunlah badannya Indonesia Raya betul bangunlah bangunlah untuk Indonesia Raya tanahku negeriku Indonesia Raya hiduplah Indonesia Raya. Duh, asa keur upacara aing. Jika yang ngomongnya lain hal, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, memeh badan teh jiwa heula dibangun. Hate heula eusian ku keimanan, hate heula eusian ku tauhid. Hati heula karek badan. Ari pemerintah ayeuna ngagedekeun teh gerak badan bae. Aya ge imunisasi aya imanisasi aya. Oh, imanisasi tempatna di madrasah. Tah Kang Misbah buka madrasah eusian ulah eleh ku PS. Udah ayeuna mah penting teh PS, eta PS teh jurig eta teh. Jurig anu ngarusak akhlak budak teh PS. Aing mah paling geueuh. Bisi mah bisi aya anu di urang moal aya. Moal aya ngaku maksudnya. Gitu. Moal aya ngaku. Lah heuh bae teh ngaran usaha makanan mengan. Jam belajar budak. Ieu jam ngaji ieu ulah buka PS teh sabab lamun buka PS budak teh ngaji dorakana hok jang nu boga PS magrib ka isya tutup teu bisa teu meunang cenah da nu gede imam menteh ge budak teh nu utang sabab ditonton ku nu gede magrib ka isya teu meunang buka aing sing doraka jam ngaji teu meunang buka aing sing ka bawah doraka di kaler di Cimulia simkuring pernah ayeuna buka PS tatangga nganayakeun ngodol hiji deui tatangga ditegor ku simkuring nepi kaina ditutup dijual kabeh genep unit aing daripada doraka di akhirat tanggung jawab ngadorakakeun budak aing kajen teuing dijual kabeh TPS alhamdulillah eta halus eta henteu ge dijual kabeh usaha makanan naon bae ngan jam belajar bisi aya digetrak mah ditarik kolot mah can ningali nu buka PS teh encan aya oh ayah mata sok lain dari diberi mah mau ngalarang ngan jam belajar jam ngaji urang tutup dan insya Allah harta mah moal kurang barokah mah moal kurang
rezeki mah moal monyit justru bakal nambah barokah, bakal nambah ridho ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrahkeun budak jurungkeun ngaji ka madrasah, eusian madrasah sabab budak anu bakal jadi harapan urang di masa datang, budak anu bakal jadi panyumbingan urang di masa datang teh budak insya Allah titipkeun mangpeng aya nu deukeut nya ulah api lain. Para sepuh kali para wargi sahabat tuluy ngadidik budak teh naon heula nu kudu dididik teh nya. Naon heula nu kudu diajaran teh tauhid, ibadah nu utama. Ibadah nya. Sabab tepati-pati Allah nyiptakeun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah, kajaba pikeun ibadah, ajaran ibadahna utamana salat anu 5 waktu geura ajarkeun kana jadi budak ti leutik keneh, geura ajaran kana salat, geura supaya tekun kana salat. Sabab salat mangrupikeun pokok tina amal-amalan, pokok tina sakabeh perbuatan. Salat nah heula najan alat kata tangga, najan ilmuna pinuh, akhlakna hade, tapi para salat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sadaya amalna. Wa in kanat tamatan qubilat wasairu amali. Lamun salatna benar, maka bakal diterima sakabeh amal anu sasesana deui. Tapi lamun teu salat, kudu salatna teu bener. Wa in kanat naqisatan ruddat ditolak wasairu amali jeung sakabeh amalna ge bakal ditolak. Puasa rajin munggah haji ke 7 balik ya tuh aya nu munggah 7 balik tim kuring ge kamari terek mangkat ka haji teh rek mangkat ka Mekah munggah haji ngan teu tulus sedih katanya teu tulus ya kapih lain kapielaan kumaijah sedih katanya mah dicaran ku kolot baik ulah cenah mangkat maneh ayeuna nah geuning duitna panuh eueuh duitna teu wani ngalawan kolot teh teu tulus tahun kamari doakeun tahun hareup mudah-mudahan mangkat amin ya rabbal pagi umumna para ustad para kiai kang